wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirir asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil akhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Hadatul kiram, para alimil ulama wal juhama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kasepuhan anu kupribados di pikasepuh dina yuswana, di pikasepuh dina pangalamanana, di pikasepuh dina ilmuna sok sanaos teu disebatan asma miwah jenengan pangkat jabatan kedudukan bawiraos tumetak ngirangan hormat pribados kasadayana. Wabil khusus bersana pengatur laku anu parantos ngasihan waktos ka pribados mugi Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana, sehat dohir sehat batin, para putra putri turunanna ku Allah Subhanahu wa taala disoleh-solehakeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus sahibul maqasid anu kupribados di pika hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa ala niyatillah wa bi qudratillah wa bi idnillah. Alhamdulillah urang sadayana wasilah ngelangkungan ieu acara tasyakur binikmat ka Allah Subhanahu wa taala dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku wasilah urang sadayana salik di ieu tempat cing ngajantenkeun hiji wasilah lungsurna rahmatna Allah sareng pangampura Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Wabil khusus urang doakeun ka panganten baru, mudah-mudahan sabada diakadan mantenanana ku Allah Subhanahu wa taala dina nyukruk jalur rumah tanggina aya dina sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu araya hadir mugia nu hadir di ieu majelis kagolongkeun abdi-abdina Allah anu hargaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kuwasilah ngalaksanakeun talabul ilmi. Da yakin sok sanaos urang kagolongkeun cek tadi umat Kangjeng Rasul anu pangakhirna, tapi kuwasilah urang ta'diman wa takriman wa mahabatan li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwasilah urang nyieurkeun ngaos shalawat urang sadayana insyaallah bakal dicalikeun dina surgana Allah sareng para nabi, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap ibu ngaos shalawat ibu? Siap? Teu bosan? Siap urang ngaos shalawat.
Salawat anu mana salawatna? Bade Sundaan? Bade Malaysiaan? Udah ngaos salawat babarik siap Ibu. Mugia kuasilah urang ngaos salawat babarik. Urang khususkeun mobil khusus kangge anu teu dararaman. Mobil khusus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mengasara Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sekarang Ibu. Wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari bersolawat, mari bersolawat, satukan pikiran hati dengan solawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati, bersolawat sampai mati, tobat sebelum mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.